Nuhun. Tuh, nuhun. Semua kabeh hatur kula Gusti. Tiuk maneh. Kumaha itu gudang parantos kosong. Ya. Kecoreng cang gudang teh. Coreng cang Gusti. Urang operasi ayeuna kene. Siap Gusti. Urang usaha deui mah. Upami teu aya nu ngaliwat, urang asruk kampung Papai Padasaan. Siap Gusti. Urang ranya. Ala kacang kajarangga lakat patento raya daratan Nyuwun malum. Tiuk. Dari maneh ngigel teh kerepesan gitu. Nah cuma ke dikenangan daing masarap lain ngigel. Coba Epilepsi. Tuh. sokaya leanu sokaya nyaho punten Sepanjang orang rumah gua kenal ulah kenat. danya itinya Leres gitu. ilmu tuntut dunia sia nu awan mah nu awan perlu disingan iya Tuli tapar lihat lapar late. Naon arti? Naon maksudna? Saurna mah teh tengah haturkeun semua bakos. Hok diterima. Pilih palata pasalata le tapakator le palata malata tu semalata lepatak late klase le tepat latur le satu pesan teh. Naon artina? bahasa India Naon cenah? Abdi ge teu ngarti Gusti. Bahasa sebedia beren. Tulah tepasan lare. Tarel tapal tatuslan le tapalatur seperti taprakaton. Lapar seperti lare. Ngeuy adik agade. Ayo lain sama poe. Tulah teh ieu teh. Memang aya hal-hal nu bakal ditepikeun talip we atuh nuhun. Asa dung nawe. ayuan Lebar Lebar. digelan ku sia. Eta kenang sakitu ngeunaheun. Eta kendang sakitu beberebetanana jeung geunaheun kunaon teu diigelan. Lebar teuing. Iraha. Eta bieu. Nu maot teh saha? Aduh. Eueuh nu maot. Saha? Nu dagang mah loba. Naon atuh? Mitoha maneh. Goblok sia mah. Bonge buat teuing. Naon panyawatna? Nada eueuh nu maot sia teh. Hah? Eueuh nu maot innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakula warga. Eueuh nu maot goblok. Eueuh nu Toba. eueuh nu maot. Eta teh akibat banjir. Naon DPD itu teh? DBD teh daerah Bandung. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih. Daerah Bandung banjir sekali. Jadi sarerea teh teh mana naot.
nu maut umur anu 3 tahun oke coba itu Jaan celina setan bolot. luar biasa atuh kuasa kitu di mana-mana kulawarga menang musibah teh bejaan Bejaan kewajiban teh. sabab kewajiban hirup manulung kanu butuh nalang kanu susah komo deui ieu jeung baraya Jeung tetangga. siapa pae sama manis sabagja jeung satanggung jawab eueuh nu maot komo tiluan Nah, beureun tahlil oge kudu tilu balikan teh nepi ka nyaan budegna teh naker his pileletik. ulah lalawora Nah, geuning tah. perih aing mah hirup teh boga ku bogana rezeki meuli radio teuh eta radio nah da teu disada atuh siana budeg anjing teuh deui alo Wah teu anyar meulina ge. Cara meri urutan. meuli HP ter da teu ngomong teu disada heueuh siana nu teu ngadenge teuh Wah teu suratna ge anyar. TV gamarna we mungkul eueuh soraan siana budeg teuh anjing sia teh Bingung ngomong. Keke we beuteu. Eta pernah di toko. Denawa-denawa samia pada merbayaksa ya marbayaksa sasekele nyungir sabalat-balat Doh, maksud operasi ka tiap-tiap mumungang kalaneuh jeung sajabana sakur anu sok dipake jalan ku jalma doh, leus. sakur anu sok dipake ngaliwat ku jalma-jalma Iya ge. kaharareup atuh mun di jalanan pling kieu Nah, ini teh kok ngarumpul tapi sepi. Isun naon ieu teh ongko rek tadarusan Tapi nasar repi eta. mangga bulan Gusti aya pikir sae naon bulan Gusti jadi teu katambahan deui teh nu maot teh teuing sia katambahan 2 teuing Teuing doh kata dua. hanya hirup di dunia ieu duh Ge mah tong dibawa deui. Mun loba duka dari. geuleuh teh kasih itu tuh aing aya ngadagor naker pisan budegna teh naon deui maneh geuleuh aing kasih ya nini maneh deui maot astagfirullahaladzim kaduh ngomong aing Ulah di naon eta ulah dihaminan. aya keneh nini aing mah goblok liper nah piraanan kudu kututut teh nya si Haji Kudu ku hajiran. kuha hanyiran belut tutut ngan omat ngalah tututna ulah dikepung Engko mau disumpit. da karinya kotan tutut mah tuh tong dikepung karunya tong direuwas rag-rag ke jantungna Engko mau diketepelan mah montok. mau ditah brimob ngalah tutut Kana tutut itu. hayang siri ongko aing kitu kasih itu cu Kana tutut kita beri mob betul. hari sabenerna kieu ye sajumlah dulur-dulur anu sa Lemu. ilmu baraya anu sa nasib jeung akang
Ayeuna sakumaha anu geus dicaritakeun ku mararane persediaan teh geus ipis. Dahareun geus rada leudis. Urang lengkahkeun suku ini. Kana mumunggang kana gawir jeung sajabana sakur anu sok dipake ngaliwat jelema. Komo lamun aya jelema ridu ku harta. Eta hartina pimilikeun urang sadaya. Naon deui da puguh urang mah tinu kitu usahana. Tong mikiran doraka dulu. Padahal hate mah geus mung gigituan Ya, hate mah geus mungkir teh mah. Ngan ieu lapar ieu aduh leuheung ari aing mah bisa kene puasa. Eta anak aing sadua-dua. Eta pas Da kudu barang hakan meureunna teh budak teh. janya pasti aya. Biar gawe geus hese. Ya, lapangan kerja sempit. Kudu naon anu dipigawe ku aing? Sakitu ayo. Budak kata urang. Teangan jalma anu loba harta. Lamun ini ka kampung nu ngaliwat mawa rezeki gede hartina eta. Yakin geus milik urang sadaya. Teu dipikeun hartina eta jelema modar. Ngarti sampean? Ieu Insyaallah. Mudah-mudahan kapayuna abdi tiasa meuli radio anu disada. eta keukeuh we. Geus ngomong teh ka mana karep wae. Weuh teuh. Wara reuteuh kabeh oge. Iya. Jeung anehna hirup abdi teh asa kabina-bina teuing. Asa dibedakeun jeung nu sajen. Abdi eta hitut satekere kebekna da teu eueuh soraan. Sangkilang peureus kana bool teh. Si anjing ampun Gusti. Ai bauna mah aya. Batur mah katorekan itu tarik-tarik teuing. Ai bauna mah aya eta oge. Ngana eta hitut meningkat polos. Tapi Polos teu disada. eueuh cara. Mabuk, Gitu lah Gusti. mabuk geus. Nyaan si budegna nya naker. Naker si eta mah nyaan. Naon? Mane budegna naker? Weuh teuh. Disebut Nyaan. disebutkeun beuteuh. Kayak Gusti IBL teh abdi mah da kabagean teh 100.000. Aya aing sabaraha? Anjing gede kata sia ngadenge. Eta kadenge. Eta kadenge kana duit lo. Si oreng hayang dipikarunya mulanya ngomong di tadi teh. Ya, ai galaga tukang tipu. Udah anjing Rupa-rupa. geus beuki tai atuh hese. Ayo, pada lu mompa. Ulu mararudun. Heeh. Urang usaha, Kurang ikhtiar. urang ikhtiar. Bari maehan batur oge. Heeh. Da karunya. Moal hasil pagawean gitu teh. Boga kakarunya moal. Ayo ini. Siap.